Tungkedang seeyang nangtung ret kasundung nugas pinuh kusuluh. Dongko rek nanggung sundung atu gerenyeng ditanggung. Tapi oro kaya sundung teka angkat. Nyangkol kana naon sih nya. Gerentes si eyang bari gegetret kana bujurna. Tek. Gerenyeng ditanggung deui bari lempang, tapi sundung malah ngageret kana taneuh. Kek. Ieu naon nu salah sih nya. Si eyang bari gerentes deui. Bari rarateret kana sundungna. Mun Atuh cakakak si amung seuri. Aweun nu salah yang. Sundungna we jangkung teuing. Jadi nyangsar meureun teu kaangkatnya. Aduh ampun teuing. Sayu buru-buru. Tadi uing nempo aleutan Walanda nuju ka dieu. Kadenge ngomongna bahasa ancing coeng. Biasa anu hoper dompet teh ya. waduh. Gotong atuh bantuan ye mawa sundungna ceuk seeyang rada ngaleter. Seksi eyang. Sundungna jangkung sigina meureun nya. Heeh. Hayu. Nah atuh karek ge dua anana rek ngajungjung sundung atuh kadenge tungangeun aya sora. Jangan bergerak, ha? Atuh gilek dua anak-anak mali ka tukang breh teh katempo aleutan Walanda anu panghareupna ngajega bari nodongkeun bedil. Pangawakanana gede luhur kulit bule bari matana biru ngabulau. Tel eta congo bedil teh ditempelkeun kana tarangna si eyang. Tuluy. Pokna teh bari hopper dompet. Berdompet gitu. Walanda murid teh nya. Walanda. Hopper dompet, ha? Heeh. Salah tuan. Hopper domseh, cek opsir anak buahna Walanda. Hah? Emang sudah ganti? Tanya Tuan Pandebos. Atau emang dari dulu itu mah tuan? Cek opsir. Well. Bari unggut-unggutan. Heeh. En siapa kamu, ha? Cek Walanda. Tanya Tuan Pandebos bari ngantelkeun congo bedil katarang nasi eyang. Kumaha? Ampun tuan, saya mah tukang ngalah suluh. What? Apa itu opsir? Itu katanya tukang nyari kayu bakar tuan. Well. And kamu jangan bohong, ha? Jangan bohong. Betul tuan, kami ini tukang kayu bakar. Super tah. Swear. Cek si Amung bari ngacungkeun dua ramona. Kecuriga kalian pasti mata-mata para pejuang, ha? Bukan tuan. Saya mau berdua bener tukang kayu bakar. Nah atuh ari cek teh kerah baju seeyang dijambret tuluy dijungjungkeun Ku Walanda. Atuh pugu suku si eyang rorweseun. Tulung. Si eyang minta tulung. Si eyang minta tulung kasih Amung dawa baturna. Gep suku si eyang ditewak ku si Amung. Ditewak. Bari dipuraetan. Atuh ora kaya tanaga Tuan Pandebos leuwih rohaka. Betul kamu bukan mata-mata, ha? Betul tuan. Well. Saya kurang percaya, ha? Bari cek si eyang diencakeun. And kamu kenal sama si Pitung, ha? Kasih pitung. Jaka sembung atau si Ji? Tanya Tuan Pandebos. Melong deket kasih Amung. Molototan. Boro-boro kenal tuan, amprok ge encan. Betul, kamu tidak bohong, ha? Sumpah tah tuan, cek si Amung bari gagaro huluna anu semu loba kutuan teh ya. Morolog. Baik, kalau kamu betul tidak bohong, coba kamu push up 10 kali.
titah push up. Tapi kalau bohong kue Englander akan saya tembak. Dibedil. Aduh tega. Atunya akhirna daek teh daek si Eyang jeung si Amung nurutkeun parentah Mr. Panda Bos. Najan bari engge-enggehan ge dua anana push up nepi ka rengsena. Waktosna palamitra. Duh jempol aki ngadadak keras. Mun atur pisan kinya atur nuhun ki Oncong. Tos marasihan dongengna kitu. Dongeng si Eyang jeung Walanda. Dongeng si Eyang jeung Walanda Jeung ya. Walanda, eta. Sarua ieu nyerap jadina sumpah pamudanya. Eta ge nya Emang rupakeun pamuda-pamuda tulen si Eyang jeung Jang Amung teh nya. asup kene kana tema urang. Tema urang tidak sumpah pemuda. Sumpah pemuda ieu teh. Atau dongeng ieu disponsori langsung ku Puyer Bintang 7 Tameng Kesehatan Kulawargi. Bintang 7 Tameng. Aduh tengan. Atur nuhun ki, nyuhunkeun kawina wae cenah tibah dadeng Cimata Cinta. Cimata Cinta. Oke, Tur nuhun nah. ke Onclongnya. Oke, urang di urang di pulangan nya etang-etang Kumaha? timbal balik gitu kinya. Timbal balik pangrojong aki kana acara Nangawadang dina wengi ieu. Cimata Cinta di Mang Dadeng. Mohon mangga baraya urang dilajengkeun deui anu sanesna anu parantos